Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para wargi mitra kaum dangu sadayana. Dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda nu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakumaha biasa ye dongeng Sunda teh didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga diantos pisan dina channel anu parantos disayogikeun kanggo subscribe. Sareng anu bade ngintun-ngintun salam tiasa dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-55. Sakumaha anu kauninga dinten kamari anca urang teh dugika nyarioskeun harita obrolan Ki Banaspati, Ki Baguseta, Ki Soka sareng Ginggi teh nya. Harita sumpingan tamu teh rasa eta teh semah-semah teh nya. Mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mudah-mudahan sakali deui dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-55. Harita ngobrolkeun loba perkara teh lumangsung tepi ka peuting, tepikeun kadatangna jalma-jalma anu cenah mah semah penting. Tetela datangna rerencepan tugur anu jaga pakarangan puri ge hare-hare kusabab teu apal juringkangna, padahal anu datang teh lain ukur saurang. Kajero rohangan tengah nyaho-nyaho ting kolebat lir cahaya lobana aya 3. Cahaya eureun nyaho-nyaho ting bedega jalma 3-an. Geus karolot meureun umurna rata-rata 80 tahunan. Boa leuwih buukna geus barodas. Janggotna ge barodas ngamai panjang tepi kana harigu. Ukur pakaianana sing sarua hideung, iketna oge sarua ulas hideung. Mireungeuh gerakan anu sakitu cepetna lir kilat bajra bisa dipastikeun pangabisana kacida luhurna. Arang anu bisa nyieun gerakan kacida gancangna tepikeun kasaliwatan mah ukur ngarupakeun cahaya. Lamun aya anu bisa kitu teh paling oge Ki Darma anu jadi guruna Ginggi oge ari sakadar nurutan mah bisa. Tapi dah hasilna ukur bisa ngabobodo jalma bodo satingkat ponggawa jeung prajurit. Tapi ku pangkat Ki Banaspati atawa Ki Ranggaguna sakumaha cepetna gerakan Ginggi masih keneh bisa kaawaskeun. Tah ayeuna Ginggi teu bisa ngawaskeun iraha ngolebatna ieu aki-aki 3 teh. Da nyaho-nyaho geus ting baredega di patengahan. Ginggi teu nyaho saha ieu aki-aki 3-an anu kabireungeuh boga kabisa luhur teh. Ngan bae sabada ku Ki Banaspati ditataan saurang-saurang kakara Ginggi ngagebeg. Aturan sumping Ki Baliang Ulung, Ki Muria Sangar sareng Ki Sanggara Palah. Ki Banaspati rengkuh pisan dina mihormat ka ieu 3 aki-aki gagah teh. Ingetan Ginggi kumalayang deui ka mangsa dirina masih keneh ngumpul jeung Ki Darma di ponclot Gunung Cakrabuana. Harita guruna nerangkeun yen 6 bulan sabada karajaan Pajajaran ngadeg, geus timbul rupa-rupa panyerewedan nyaeta aya 4 papatih tanggoh
anu baruntak ka nagara kusabab ngarasa boga jasa anu gede tapi teu nampa upah anu nyugemakeun pikeun maranehna. Eta opat papatih anu dijanjaman keur di Karaton Galuh Kawali. Sakitu tukuhna ka Prabu Jayadewata atawa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi sawaktu masih jadi raja di Raja Anom di Karaton Surawisesa Kawali. Olu ngabalieur nukangan raja tur udara tina rasa baktina. Opatanana sapuk ninggalkeun karaton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati tur leuwih milih ngabaruntak ka nagara. Saking ceceubna ka Pajajaran, saking kunyeri hatena kana kawijakan raja, eta papatih anu opat teh nyieun kakacauan di mana-mana. Rakyat Pajajaran diojok-ojok sangkan papadami kangewa ka raja jeung ka nagara. Sing saha rakyat anu teu samiuk kamaranehna diobrot di perangan sabab dianggap pro ka Pajajaran. Kumaha ginggih henteu ngarasa reuas sabab ieu tilu ngaran anu cikeneh ditataan ku Ki Banaspati teh nyaeta tokoh-tokoh anu baheula ngabaruntak ka ingkang Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teh. Cekidar maharita kabehanana opatan ngan ayeuna karitiluan sabab Ki Pramudista Jayamenjang mah geus palastra sabada ku pasukan Pajajaran diobrot di mumunggang Gunung Papandayan. Ki Pramudista Jayamenjang mah di eta tempat kolu ngadegkeun nagara sorangan katelahna kerajaan Distaka tapi diancurkeun ku pasukan Pajajaran. Ari anu tiluan deui mah gawena idek lihar di sakuliah wilayah Pajajaran tur gawena ngojok-ngojok karajaan. Nya karajaan bawahan pikeun baruntak ka Pajajaran. Aya deui anu gawena jara dibegal kalawan pakaya hasil ngabegalna pajah jang keperluan perjuangan cenah. Tur lamun disambung-sambungkeun rejeung kajadian dibegalna hasil seba di wilayah wetan anu cenah Ki Banaspati ge boga peranan. Bisa jadi sabenerna anu ngalaksanakeun ngabegalna mah balad Ki Baliang Ulung, Ki Sanggara Palak jeung Ki Muria Sangar. Muriding bulu punduk ginggi sabada apal saha maranehna anu tiluan ieu. Anak itu cenah pakuan Pajajaran teh ayeuna keur nyang hareupan kaayaan anu kacida gentingna. Ngabandungan paguneman maranehna tetela Ki Baliang Ulung, Ki Sanggara Palak jeung Ki Muria Sangar teh geus boga balad di mana-mana. Kaasup di kalangan pangagung Pajajaran sorangan, boh anu mangkuk di dayeuh Pakuan, boh anu sumebar di wilayah Karajaan Leutik. Bawahan kaula ayeuna keur haget-haget ngalatih kaparigelan perang ka para prajurit di sagara herang ceuk Ki Muria Sangar. Bareto Ki Darma nerangkeun yen ti opat papatih Pajajaran anu baruntak teh Ki Muria Sangar anu pangabisana pangluhurna. Ayeuna ieu tokoh teh ngakuna keur ngalatih para prajurit sagara herang. Eta nyambung jeung omongan Ki Banaspati harita. Yen harta ladang seba anu disumputkeun sawareh teh diantarana jang ngabentuk hiji kakuatan militer anu samakta anu engkena bakal dipake ngarurug cenah kadayeuh Pakuan.
apaleun henteu nya Ki Guru yen ieu tilu jalma urut papatih satia teh keur baroga tujuan hayang keukeuh ngancurkeun pajajaran. Cek pikir Ginggi ngan ieu pananya dina hate kalah ditungang-tungan ku sedih. Sebelamun rek percaya kana omongan Ki Banaspati mah bisa jadi Ki Darma ayeuna geus palastra sabab diobrot diponclot Cakrabuana ku 60 urang perwira pajajaran. Nya bareng waktu basa Ginggi turun ti ponclot gunung tea. Harita tepan Ginggi kungsi tumanya kaki Darma. Aki hebat mana antara Aki jeung opat papatih pajajaran anu baruntak tea? Cek Ginggi harita. Nyao da aing can kungsi jogol jeung maranehna. Sebab apanan harita zaman dikawali mah sarerea samiu. Satujuan jeung sauyunan dina hayang ngadegkeun nagara anyar anu katelahna pajajaran tea. Tembal Ki Darma harita. Ceuk Ki Darma sakumna anggota sariwu barisan Balamati Raja mah kabeh oge dididikna ngaliwatan kitab pustaka Ratuning Balasariwu. Ngan saha anu pangpinterna nya gumantung tepi ka mana kamampuhna dina neuleuman eta elmu. Kapan baheula oge urang galuh dina palagan bubat eleh ku urang wetan ku jurus tina Ratuning Balasariwu anu puguh-puguh paelmuan Sunda. Cek Ki Darma. Ki Darma nerangkeun tina sakitu itungan taktik tempur Ratuning Balasariwu. Sabenerna ari militer pajajaran mah ukur mampu ngalatihkeun 20 taktik tempur. Eta teh nyaeta jurus merak simpir cenah, asu maliput, babah buhaya, bajra panjara, cakra bihwa, makara bihwa, katra bihwa, lisang bihwa, singa bihwa, galudra bihwa, kidang kumeka, luwak maturut, ngalingga manik, lemah merewasa, suci muka, prebu sakti, tapak suwetrik, maung mengpek, maung muka, papak bango. Sakitu cenah. Militer pajajaran mah anu mampu ngalatih mah dina jurus urusan tempur teh ngan 20 taktik tempur nu tadi. Ngan cenah beh dieu katambahan deui ku jurus-jurus anu diciptakeun ku Surawisesa Jaya Perkosa ladang dilatih ku guruna nyaeta Ki Jayagiri jeung Ki Doroyo ti Teng-teng tea. Nyaeta Halimpeungan, Pupul Bayu, Tapak Gaya Waksa, Bintar Wahyu Galiung, Tunggar Ganda jeung Tempur Gendam. Panglima perang awewe anu katelahna Nyi Pringgawasi dina zaman Prabu Ratu Dewata oge nambahan jurus anyar nyaeta jurus ngawiru, kuda kancana jeung jurus pupul taneuh. Eta nu diajarkeun ku Nyi Pringgawasi. Beuki lila ngabandungan anu ngalobrol begitu genah Ginggi teh kana hatena. Sokomo sanggeus anu ngalobrol teh nyabit-nyabit diri na. Ari budak saha ieu? Ceuk Wirya sangar kuritna ladares terang kumisna ramai jangwatna kusut teu pugu. Atuh daradad Ki Banaspati nerangkeun yen Ginggi teh muridna Ki Darma. Ayeuna keur nampa amanat tur tugas penting ti Ki Darma. Ngadenge Ki Banaspati nyarita kitu Ki Murya sangar ngagak-gak seuri nage seuri bunga. Percuma si Darma nyatru ka aing
sabab da geuning ari tujuanana mah tetep sarua euy. Nyaeta eudeuh nyingkirkeun jalma-jalma bodoh anu guminter nyanyahoanan ngurus nagara. Ceuk Muria Sangar. Uji sim kaula ieu budak diutus maehan raja, omong Ki Banaspati. Pikeun kadua kalina Ki Muria Sangar geus ngagak-gak deui seuri, malah ayeuna mah seurina dibantuan ku dua aki-aki sejena. Tapi aing kudu muji ka si Darma, sabab sanajan Bareto beda pamanggih jeung aing, tapi manehna sanggup ngalahirkeun murid-murid anu baroga tujuan mulia jiga urang euy. Ceuk Ki Muria Sangar meg kana hate ginggi asa aya anu meupeuh. Manehna teu tarima dianggap kitu sabab teu kungsi nampa parentah ti guruna pikeun maehan raja. Dititah soteh pikeun nyalametkeun rakyat jeung nagara ari ginggi mah. Ngan bae sakumaha hatena kumejot hayang baruntak, manehna teu ludeung sambarangan nyieun cetak. Manehna sadar di ieu rohangan keur kumpul jalma-jalma ngeusi wungkul. Manehna nu ukur sorangan mustahil bisa meruhkeun ka anu ayeuna keur karumpul. Kapaksa palebah dieu mah aing kudu nyabar-nyabar hate ah. Lamun maksa-maksa kudu adu hareupan ayeuna can tangtu aing bisa. Bawa kojor teu pupuguh aing mumul kitu ah. Ceuk hate ginggi deui. Paguneman di antara maranehna diteruskeun deui. Ayeuna mah keur naranggap Kisoka anu keur ngangluh dumeh ka kasaengan ku Ki Yogas Citra dina urusan pangkat di nagara. Cenah Kisoka tu genah ku si Yogas Citra sabab lamun tulus Ki Yogas Citra anu jadi panasehat raja, gerakan maranehna bakal kaganggu. Atuh sakalian we podaran si Yogas Citra teh, ceuk Ki Baliang Ulung anu buukna geus sarua bodas ka asup halisna. Tah sakalian budak eta urang tugaskeun modaran si Yogas Citra. Ki Sanggara Palak nyelengkeung. Ginggi neuteub ka Ki Banaspati. Nya leuwih alus ya anu migawena nya, ceuk Ki Banaspati. Naha mani sagala disedekeun ka kaula atuh, ceuk Ginggi teu suka harita teh. Sabab di dayeuh pakuan dina umumna sia geus katalanjur dianggap bodoh. Jadi lamun sacara rencepan sia maehan raja jeung sakalian maehan si Yogas Citra sarerea moal nyangka eta gawe sia. Ki Banaspati harita teh. Ginggi cicing dina nolak kana kahayang maranehna moal baleg lamun ditembongkeun ayeuna. Nu matak manehna leuwih hade milih cicing. Cicing bakal dihartikeun ngagugu, hartina moal aya patelak marebutkeun kahayang. Ngan resiko tina cicingna Ginggi ayeuna paguneman teh jadi museur dina nyusun strategi kumaha cenah carana maehan raja jeung Ki Yogas Citra. Kisoka anu kacida sumangetna dina mikahi hayang sangkan Ki Yogas Citra palastra teh. Ceuk manehna Ki Yogas Citra teh tukang leletak ka raja. Omongan Ki Yogas Citra ukur anu amis-amis anu ditepikeun ka raja teh. Tapi anu leuwih parna ti eta si Yogas Citra teh gawena tukang ngagogoreng pangagung pakuan. Sabab hayang nemongkeun ukur manehna anu pangalusna, ukur manehna anu pangbaktina,
ukur manehna anu pangjujurna jeung pangsaktina ka raja jeung ka nagara. Ceuk Kisoka maniteu beak-beak ngagogoreng eta paripolah ki Yogas Citra. Si Yogas Citra mah teu bosen-bosen nyaleleta. Manehna kolu ngasongkeun anakna sangkan dipika cinta ku raja. Tur ngolo sangkan raja daek ngangkat si banyak inten sangkan jadi permaisurina. Ceuk Kisoka. Kisoka nyarankeun sangkan gewat-gewat maihan ki Yogas Citra. Sabab lamun diantep bakal beuki ngahalangan kana cita-citana manehna pikeun jadi raja. Kaula geus teu sabar hayang jadi raja Pajajaran cenah. Ngadengi omongan Kisoka semah anu tiluan ting parlong. Urusan kumaha carana maihan musuh-musuh nagara kumaha andika anu cicing di puseur dayeuh. Kaula tiluan maleuwih museurkeun gawe di luar nyaeta ngusahakeun kumaha carana kakuatan Pajajaran di luareun puseur dayeuh bisa hengker. Ceuk Ki Muria sangar harita teh. Jeung deui ari urusan saha anu engke bakal jadi raja ngagantikeun si Ratu Sakti mah nya engke deui eta mah dibadamikeunana. Sabab teu gampang kitu bae euy. Jadi raja di Pajajaran teh salian ti kudu leber wawanen oge kudu masagi dina sagala pangabisa cenah. Tur ari geus cacarita sarupa kitu mah tiluanana amitan ingkah harita ti eta tempat. Bari teu nungguan pribumi unggeuk nu tiluan rampak ting blesat sakiceup geus eueuh ti eta rohangan. Sajongjongan mah anu araya ukur ting baretem teuing masih keneh ngarasa hookeun ku ketak aki-aki anu tiluan deui dina nembongkeun kasaktianana teuing keur mikiran hal-hal sejen. Bisa jadi omongan Ki Sanggara Palak kacida mangaruhan eusi hate nu araya. Cikeneh samemeh ngablesat tinggalkeun ieu tempat pan Ki Sanggara Palak nyebutkeun yen teu gampang jadi raja Pajajaran teh kajaba boga pangabisa anu pasagi. Ituna teh tiluanana bari laju ngablesat gancang. Ku gancang-gancangna eta gerakan saliwat mah ukur jiga cahaya anu ngajorela. Para wargi mitra kamdangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya. Aturan ujung wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco dina channel Dongeng Mang Aa. Mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landong pang beberahmana. Aturan ka Mamah El Hatman di Mekah nya. Oge ka teh harita air sih aturan jeung ngadangukeun teh entin oge di Buah Batu kumaha daramang sadayana. Oge ka channel Undaka Panyawangan ya aturan pidoana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ka Pandang Awaludin punten jeung ngadangukeun oge ka Teh Enji di Pandeglangnya. Mudah-mudahan sarehat ya. Mana urang Pandeglang can maruncu deui ya urang Banten teh. Ka Ibu Dokter di Tasik, Bu Dokter Yulinda Belia aturan jeung ngadangukeun ka Pak Ustad Nurdin oge di Karawangnya. Palihan Meikarta gitu. Oge Pak Setia Budi sami jeung ngadangukeun Pak Agus Somantri di Garutnya aturan jeung ngadangukeun Pak Ibu Lela Sukaisi aturan ge Pak Heri Buhori. Teh Tami Maliha di Ciamis aturan oge ka urang Cimenyan ya ka Pak Ayep Karsim nuju Mendeko saurna nya.
dina channel dongeng aturan ujung ngadangukeun. Teh Iyom Puspa kumaha damang Teh Iyom? Ke Pak Ali Alun ka Kang Rendi di Ciamis aturan ujung ngadangukeun. Atunusan yang senama dikumkeun we ka sadayana anu masih keneh manco ya dina channel dongeng Mang Aa. Mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng teh janten landong pang beberapa oge engke panginten sakumaha anu tos diuningakeun ku Mang Aa. Baris aya dongeng-dongeng anu sanesnya. Ayeuna ge dongeng Den Ratih sareng potret teu acan tamat ke urang sami-sami garap. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Bisa jadi omongan Kisanggara Palak kacida mangaruhan eusi hate nu araya. Cikeneh samemeh ngabelesat ninggalkeun ieu tempat pan Kisanggara Palak nyebutkeun yen teu gampang jadi raja Pajajaran teh. Kajaba boga pangabisa anu masagi kidutuna teh tiluanana bari laju ngabelesat gancang. Ku gancang-gancangna eta gerakan saliwat maukur jiga cahaya ngajorelat. Meureun lamun kudu ditogmolkeun mah anu kudu jadi raja teh nyaeta jalma anu boga pangabisa luhur, kaasup elmu luhung jiga anu kumarenna dicontokeun bieu, ceuk pikir ging. Tiluanana henteu cacarita deui, malah kusabab dianggap eueuh omongkeuneun anu penting deui Kisoka mah langsung amitan. Ngan teu kungsi lila ti sainditna Kisoka Ki Bagus Seta langsung marentah ka Ginggi. Ginggi, odaran tah Sisoka cenah. Atuh Ginggi neuteub Ki Bagus Seta bari semu kerung. Teu meunang aya nu boga ambisi hayang jadi raja Pajajaran euy. Sabab eta ukur hak kaula. Cenah. Nah hak Kisoka kudu dipaehan poe ieu keneh ku kaula. Sabab ukur manehna anu pangbabarina dipaehan mah ceuk Ginggi. Sia mah belegug teh mani teu ngagehan batur euy. Dengekeun ku sia bodoh. Satungtung eta jalma masih keneh bisa dimangpaatkeun tanagana nya mangpaatkeun heula ngan di mana merjuangkeun geus rengse perjuangan geus rengse tur manehna bakal jadi cucuk rungga nya harita keneh kudu direngsekeun mah ceuk Ki Bagus Seta harita teh ngaliwatan juru panonna Ginggi mireungeuh Ki Banaspati seuri leutik harita teh. Ginggi paham naon sababna Ki Banaspati seuri ieu teh sabab manehna apal cenah kana cita-cita Ki Banaspati pikeun nyacapkeun cita-citana Ki Banaspati saolah-olah ngarojong jalma-jalma anu harayang jadi raja. Ki Banaspati ngarojong Ki Sunda Sembawa anu mangkuk di sagara herang. Ki Banaspati oge ngarojong Kisoka jeung Ki Bagus Seta anu papada hayang jadi raja Pajajaran. Kabehanana oge ku Ki Banaspati mah diheueuhan sabab anu penting mah maranehna kaluar modal. Di mana bae modal mah. Ki Sunda Sembawa ngamodal, Kisoka jeung Bagus Seta ngamodal sanajan harta nu dipakena kabeh ladang basilat. Atawa korupsi ceuk basa Kiwari mah. Ngan bae hasil basilat maranehna teh bakal dimangpaatkeun keur kapentingan Ki Banaspati kitu anu kabandungan ku Ginggi. Sabot nu araya keur ti haruleung kitu torojol harita teh Ponggawa. Aya naon? Ceuk Ki Bagus Seta. Hapunten kaula nun. Raden Suji Angkara nyuhunkeun widi kanggo mangadep Gusti. Ceuk Ponggawa sumembah hormat. Tengah peuting kieu saurna mah aya hal-hal anu kedah didugikeun tur kalintang penting na Gusti. Heuh, sok bae sina asup. Geus kitu Ki Bagus Seta nyarita ka Ginggi
yen ulah nemongkeun yen jalma anu luhur pangabisa harita teh sia kudu angger nempatkeun diri salaku badega anu bodoh katotoloyohnya ceuk Ki Bagus eta ginggi harita keneh dititah diuk di juru tekung silila kurunyung Suji Angkara awakna jiga ngadadak leuwih kuru ti biasana beungeutna celong pakaianana jiga teu rapih. Aya naon Suji peuting-peuting ka dieu ceuk Ki Bagus eta aya masalah penting ama ceuk Ki Suji Angkara sumembah hormat heueuh meureun mana ka dieu wayah peuting ge pasti urusan pentingan soal naon sumuhun perkawis nyimas banyak inten ama ceuk Suji Angkara euleuh panyateh penting urusan negara sia mah namung da rakat patalina sareng urusan negara ama tembal Suji Angkara rada tugenah ku omongan nu jadi bapa teh heueuh nya oh sebutkeun sok ayeuna sebutkeun we atuh darada Suji Angkara cacarita yen beja-beja ngeunaan nyimas Dewi banyak inten rek dijadikeun permaisuri raja teh beuki santer kadengena geus we atuh Andika kudu bisa maihan si Yogas Citra sababnya gara-gara eta jalma cita-cita Andika kaganggu teh ceuk Ki Banaspati nyelengkeung Ki Bagus eta gideug minangka tanda teu satuju tapi ceuk Ki Banaspati Suji Angkara kudu aya gawe ulah ukur kahayangna wungkul anu kudu ditudunan teh maihan si Yogas Citra artina bakal megatkeun kahayang eta jalma pikeun ngojok-ngojok anakna dikawin ku raja pan eta kauntungan keur si Suji lain nya kudu daek bajewang we sautik atuh ari aya euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantosep insyaallah seri-seri anu salajengna dongeng sareupna di pajajaran urang sami-sami teraskeun rupina sakitu heula anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna dina dongeng sareupna di pajajaran dina bagian anu ka-55 sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun nulujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.